Lamun benar cinta Nabi, Nabi cinta ka yatim, kudu geus barang berek ka yatim. Nabi cinta ka miskin, kudu geus sejahtera anu miskin. Nabi cinta kana jompo, teangan jelema jompo teu boga imah pek pangyieunkeun kitu atuh. Eta kakara cinta Nabi ieu mah kana BLT hayang bari baleunghar. Lamun di dieu aya nu beunghar tuluy meunang balik teh sakedeung deui. Panas ceulit. Jelema salat cantang tu jeung Allah, bubar salat ngadon sombong, geuning eta salat lain jeung Allah ngadon jeung adigu. Bener. Matak mana jelema nu bareng jeung Allah teh? Allah boga sifat Al-Ghafar, Al-Ghafar teh Maha Pengampun, artina ibu kudu asa kampura ka saha? Kanu geuleuh, kanu rujit, kanu cua, kanu ngewa, boro-boro si eta datang ka imah, dina henteu geus bebas hate. Itulah nu disebut Al-Ghafar, ngawujud dina dirina, ngajirim dina jenisna, maka tumarima dina rasana. Matak ladang ngaji teh sok rasakeun nu katempo nu kadenge cantang tu anu karasa. Ibu sholat geus karasakeun sholat ibu ku tetangga. Ayo pan sholat teh jiga nu nya bacaan lagi di alus-alus dilekah-lekoh. Tapi nah beres sholat ngomongkeun batur, beres sholat ngahina batur, beres sholat ngarendahkeun batur, beres sholat ijid ka batur, cua ka batur, ngewa ka batur. Pertanyaan, ieu sholat berarti karek alus bacaan can alus dina ucapan. Lamun jelema bener sholat wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, alus bacaan anak kudu alus ucapan anak. Ieu mah ari sholat alus dina ucapan, ari tatangga nyeri hate ku bibirna, jeung dulur teu akur lantaran lamaina. Berarti ieu sholat karek alus bacaan anak can alus ucapan nu sabenerna. Well, aduh, bari maranehanana. Ruku, pan ruku teh kali-kali mah ini ka Jepang ka ditu. Simbol ruku naon? Mun aya murid ka guru di Jepang mah kali kata garobae, hei. Ruku teh ngajenan batur. Urang bisa ruku, Pak. Hayu urang silih ajenan. Sabab kadang-kadang hirup manusia mah ahli maksiat cantang tu ka neraka, ahli ibadah ge cantang tu ka surga. Ahli maksiat cantang tu ka neraka, ahli ibadah cantang tu ka surga. Ahli maksiat cantang tu ka neraka, tobat 80 tahun umurna, tobat sajam. Cek Allah beak maksiat nu 80 tahun, beak ku tobat anu saja. Umur 70 tahun, dek mautna kaburu tobat ngan sabatas setengah jam. Nu setengah jam bisa meakeun dosa anu 70 tahun ku setengah jam. Itulah Allah Maha Panghampurana. Sagede-gede dosa bapak, sagede dosana ibu, aya nu leuwih gede tibatan dosa urang. Naon eta pengampunan Allah Taala? Mata entong pesimis hirup tobat teu ditarima. Bener. Tapi sabalikna ahli ibadah hampura. Tahajud asa aing pang tahajudna, meme tahajud wae geus nyeun status OTW tahajud. Bubar tahajud ngadon heuai, palebah ditanya kunaon jiga nu tunu tahajud eta. Tah isuk ieu bakal telat salat subuh tuluy ditanya, nah mah telat pangaosan penting teuing. Nyalahkeun urang. Barang bere sedekah ngaranna kudu we dipoto, jepret foto asupkeun kana status alhamdulillah parentos sentunan. Nu dibikeun 100.000 fakir miskin ditabuhkeun saumur-umur wirang atuh dulurna. Anta budallahu ka annaka tarahu, anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah, mere leungeun katuhu nu kenca ulah apaleun, hese hayang kitu teh nya. Anger we leungeun ge kekemprengan. Jeung teh kunaon? Geus ngajingjingan sembako dibagikeun ka fakir miskin kumaha sia we. Mata kadang-kadang nu ngaran hirup teh sombong teh aya na awak urang. Asli ari ibu. Lamun harta cicing di jelema nu alus hate beuki loba hartana beuki bageur. Lamun harta cicing di jelema nu kotor hate beuki loba harta beuki adigung. Sidik tetangga teh gebleg naon-naon dar di beja-beja ieu teh geulang teh 40 gram ti salaki. Kumaha ceuk tetangga? Kumaha maneh. Boga kongkorong leumpang dongko. Heeh. Teu dieu geulang nepi ka dieu. Hayu pangaosan. Tong ngomongkeun imah ka jelema nu teu boga imah, tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah, tong ngomong-ngomong mobil ka jelema nu teu boga sepeda-sepeda acan, tong nyaritakeun sagala-gala pangaboga nalika hareupeun jelema anu teu boga, tong sok mah panas batur. Bener? Utak bieu mah pan grup supir apaleun deui ka urang mah da. Damang alhamdulillah. Aya urang aya alhamdulillah cenah pun bojo ge sehat, kumaha ceuk urang teh hayang nyaho. Nah, pan urang acan, nama kejeng kudu ngomongkeun pun bojo sagala.
tersinggung lur. Kedua, jelema anu cahayana hate muncul bakal bisa silih ajen. Ibu jeung salaki silih ajenan pan lumayan silih ajenan borosot Cipejuk. Coba salaki jeung ibu teh silih ajenan 2 tahun 7 tahun pan nu bijil ge anak uci. Matak pek butuh silih ajenan teh Pak, urang ciptakeun nilai persatuan dan kesatuan. Ye para supir truk bisa ngayakeun acara kieu, piraku ustad teu bisa ngayakeun acara kieu kitu. Sok silih dukung dek NU, dek Persis, dek Muhammadiyah, dek Jamaah Tabligh, silahkan itu mah hanya sebatas wadah, tapi tujuan kita adalah sama. Angka 10, 5 tambah 5 10, 7 tambah 3 10, 6 tambah 4 10, 8 tambah 1 10, 8 tambah 2 ke 10, menentukan angka 10 dengan berbeda gaya dan cara. Mata ibu lalajo kuring pan beda jeung ustad nu kahiji. Nya montoknya gendut. Lol urang kieu kurumuy pan beda lamun di udang jeung digamis pemernya. Datang ustad nu di udang digamis mah narangtung kabeh wilujeng sumping al mukarrom. Coba ka urang saja jalan well kuat eueuh assalamualaikum. Tapi ieu mah sabatas bajuna, ieu mah sabatas calanana, ieu mah sabatas bibirna. Hate ibu sebenarnya lautan jero bisa diteuleman, hate deet manusia hese dikobet, talung keneh rambut gondrong bukan pembohong, daripada dijas make dasi sapatu alus jabatan lohor tapi naha duit negara dipaok ternyata bangsat. Aduh. Rambut gondrong bukan pembohong, bodoh lah. Bu gondrong karesepna lain pembohong, jujur tah Allah mah nilai jujurna. Jas, didasi, dilentik, korupsi, hanya ku aing. Atak lamun Padede Mulyadi jeung Prabowo teu bisaeun nganggeuskeun korupsi, bikeun ka rakyat tah nu koruptor teh. Heuh. Cing urang nanya, Bu, lamun nu koruptor ku Prabowo dititah dihukum ku ibu, deuk dikumaha? Ah, sok sik-sik, cenah sok belah dieu. Deuk disiksa belah dinya. Deuk diduruk, sok urang dapur sok belah dieu deuk dikumaha? Terlalu indah, terlalu ngeunah nu korupsi tersenyum indah depan kamera, triliunan anu nepi ka beak tapi hukuman ukur 6 tahun ukur 2 tahun. Coba nu maling doma rujad huntuna cekek huluna rajet awakna diduru ku rahayatna. Tah nu korupsi na teu sieun si laing oi. Empo hukuman rakyat bage jeung rek disiksik. Nah hari ibu dianggap toge. Eta nu korupsi rek disiksik. Disik naon ceulina saking ku keheul matak nu ngaran hirup punten alus cangkang goreng eusi mah kadongdong ge bisa apana kadongdong ge lemes luarna tapi rumet eusina. Matak Allah teh mere wirid subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah cisok subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Asupkeun karena awak subhanallah maha suci Gusti Allah artina bersihan ieu hate. De kitab ribuan kitab dibaca, hadis diaji, Quran katalar pengajian mineng, gerak tanya ieu hate sapanjang hate geuleuh ka batur rujit ka batur cua ka batur ilmu teu matak ngarobah dirina boro-boro ngarobah baturna. Aduh, ari nu diomongkeun cinta ka Nabi Muhammad aya boga harta pedit, nu pedit masih korun. Ari diomongkeun cinta ka Nabi Muhammad tapi sombong, nu sombong mah Firaun. Ari ongkoh cinta ka Nabi Muhammad tapi sok gede wadul, nu gede wadul mah Abu Jahal. Ari ngomong cinta ka Nabi Muhammad tapi sok ngadu domba batur, nu sok ngadu domba mah Abu Lahab, Pak. Ternyata cinta Nabi teh hanya sebatas di bibir saja. Ibarat jelema nu keur bobogohan tah cintana di bibir teh can apaleun harga token setan. Budak ibu ini nu ngarora keneh keur bobogohan, aku cinta kepada loba tanya geuning, kamu udah makan belum? Kirim beas din, lain loba tanya dahar jeung acan. Cetot ditajong kumaha cun keur bobogohan kamu sakit teh eta teh cinta hanya kata-kata kamu sakit kumaha budak awewna iya ke puskesmas ya kamu perhatian sama aku coba geus kolot kieu cetot ditajong ngadon di hoak eta batu eta cokor neuleuh atuh coba nu keur bobogohan dibonceng ku motor butut babelak-bekan beberek-bekan mogok dorong kuduaan duh
nyebutna cinta sejati. Coba geus kolot kieu diboceng ku motor butut pan turun tina motor dijejak motor ganti cek aing oge atuh. Aya beda. Jadi cinta hanya sebatas dina bibir. Lamun apel kumaha cek awewena, kenapa enggak ngerokok? Saya pun ceceh, wios we ceceh abi heula. Coba geus kolot kieu. Nah, teu ngarokok, saya ceceh, eureun teh besek batur oge. Aya beda. Tuh belat. Jadi cinta hanya sebatas bermain kata-kata. Cinta Nabi tapi pedit, cinta Nabi tapi sombong, cinta Nabi tapi kumet, cinta Nabi tapi ngewa, cinta Nabi tapi geuleuh. Naon nu diomongkeun teh Nabi nu mana lur ukur dina biwir teu katampo dina perilaku. Lamun benar cinta Nabi, Nabi cinta ka yatim, kudu geus barang berek ka yatim. Nabi cinta ka miskin, kudu geus sejahtera anu miskin. Nabi cinta kana jompo, teangan jelema jompo teu boga imah pek pangyieunkeun kitu atuh. Eta kakara cinta Nabi ieu mah kana BLT hayang bari baleunghar. Lamun di dieu aya nu beunghar tuluy meunang balik teh sakedeung deui. Panas ceulit. Geuleuh atuh dah. Batak pek geura silih ajeunaan hirup aja punya. Kadar eta barareda bae lah. Da urang mah moal bisa jadi urang Arab moal. Di Arab mah kumis pondok jamot panjang sunah Rasul. Heueuh urang ge nyaho sunah Rasul teh kumis pondok jamot panjang keur nu jadi. Ai urang pan teu jadi. Tuluy bapak deuk ngomong tong ulumna gerhana euy teu sunah Rasul. Nah eueuh kumis eueuh jamot, darak jamot embe ditapalkeun. Cing atuh tinu kitu-kitu wae jadi pasea. Bener. Nama rukma teh sholawat aya nu sarupa da eueuh. Acacang kaung ngalawang sa Jawa Barat ka Kurelingan da barareda mah teh sholawat teh. Leos ka Garut, di Garut mah jiga alokan. Sholatul hoho salamun hoho Garut. Leos ka Cianjur jadi es lilin Allahumma sholli wa sallim ala. Leos ka Banten jadi hohoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah aji bagi. Lu suka Cimaung memeh aya MUI memeh aya ustad aki-aki niupan mik dekul maca sholawat salatullah salamullah atungtung nate aduh moal bisa sarua pek beda cara tapi satu nu sama nu sholawat keneh sholawat. Ibu lawan maot kali-kali milu tahlilan di urang beda di Indonesia mah aya nu tungkul anu gideug anu muih. Aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang dahar sia teh. Pas isukna teh mang cing teh urang tahlilan deui siap. Nah cing teh kuat atoh genah cenah teu lila nya heueuh da teu da hees. Aya nu tahlil bari ngagideug geuning la ilaha illallah la ilaha illallah cing teh mang na digudag gideug batuna tungkul tempok ku maneh nu tungkul ngadon sare jadi mang digudag gideug ngarah teh sare tanu paling paur mah nu muih Pak. Cobaan ku bapak tahlilan teh sajam setengah bari muih illallah 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 bubar tahlil nah ada ambulan datang bawa ke rumah sakit isukna dar ditahlilan. Dek nu tungkul, dek nu ngagideug, dek nu muih, tetap nilai kebersamaanana adalah tahlil keneh tahlil. Rek NU, rek Persis, rek Muhammadiyah, tetap Islam keneh Islam keneh. Gegetuk, comro, misro, kicipling, sampe keneh sampe. Ayakan, boboko, pager, awi keneh awi. Nama gijing kudu pasea atau eureunnan gerasa kana papaseaan teh geuleuh aing mah deuh. Kadar eta Ustad Barareda bae. Banyak tak mama hayang ulem ceramana nu bari curhat tong ulem kuring mamah dedeh ulem da mamah dedeh mah bari curhat mamah dana curhat dong iya dong mah caroga abi mah burutnya teu usah omongkeun ka mamah dedeh bagianana mamah hayang nu bari sholawatan make terbangan cakat ti palidinya Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin mamah hayang anu nerangkeun bab fadilah karuhun Jawa Barat deket tuh Sumedang Abuya Muhyiddin mama hayang anu yang kumaha mama hayang anu nerangkeun bab sejarah Indonesia Gus Muwafiq mama hayang nu pinter Quran jeung hadis nahwu jeung sorok kitab nage sapinah jurumiyah sulam topek tijan mantek ma'ani bayan jeung segala rupa Ustad Adi Hidayat mama hayang nu lentong beger kalong Agim
lagi melentang, saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya, walaupun AA malam tapi hadir ya. AA sangat bersyukur dan bahagia ibu masih kuat sampai malam ini ya. AA menghimbau ya ke semua jamaah, hidup ini harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala. Orang banyak berzikir hatinya tenang, orang kurang berzikir kurang tenang, dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. AA mohon maaf ya, ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Karunya ke panitia kudu ngamplop katiluan. Jadi AA mohon pamit. AA gimana tau? Mama ngolam cara mana hayang nubari nyanyi? Oma Roma Irama berdakwah sambil bernyanyi. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Pan Roma mah kudu aya gunah tungtuna. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam, aduh, Roma Irama berdakwah sambil bernyanyi. Ulah panati kok temonang teteh nyanyi teh ulah kitu, itu mah metode batur. Ibu ge cantang tuh, sok ibu nyanyi gandeng. Jadi Islam teh ulah tukang komentator wae ka batur, kali-kali jadi pelaku. Persib eleh Kulion City supir ngamuk tocrog Persib teu balik nyieun kesebelasan ajak Persib bengbal moal teu 100-0. Penonton mah ngajedog boy. Da lain pelaku. Lamun menang kakara tahade euy aki-aki gede wadul. Ya, hirup dina Islam mah tong loba ngomentar batur sabab urang lain pelaku. Hartos. Sok geungeureuhkeun urang. Teu balik ceramah teh. Yeuh atuh mik bapak nu ceramah yeuh. Moal teu karek nangtung jeung asyhadu. Balik kana gempeur. Jadi hirup mah ulah anu jauh dijugjug ulah nu anggang di teang ai kasalahan batur nepi ka cekas, kasalahan sorangan nepi ka tewagu, tong sok kitu-kitu teuing hirup teh ngewa lah. Bener Bu? Pan abah-abah oge dakwahna ku nyanyi. Di mana? Di masjid. Eli umat muslim hayu orang berjamaah salat subuh ayat sekalian maghrib menang kan ulah segala rupa dinyanyikan adan sing alus Allahu Akbar Allahu Akbar. Kauseun bisi abah bade adan subuh bieu kae padang teu menang alus ulah nepi ka ibu resep dangdut adan didangdutkeun hayang ditonyok batu nya aya adan hayalah sholat eta kieu nya oge Kang Prabu tuh penyiar TV adan mah teu kitu-kitu teuing. Urang Sunda boga sawer panganten bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran meunang pe da eta mah budaya ngan punten maca Fatihah ngimamantong nada eta derek supir ngimaman di tukang jamaah nah paloba Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin deuk kumaha aminna coba mata kirup gerak cicing dina tugas na masih
lalajuan upacara bendera aya polisi aya TNI aya ustad aya kades eta teh beda tugas. Polisi tugasna newakan penjahat, mata polisi mah kowok dawog gede sora kumis badag angkat tangan sieun penjahat. Coba polisi kieu angkat tangan. Komo dek newak penjahat jadi polisi tewak dek newak beurit meureun. Polisi mah kudu dawog gede sora. Ayeuna TNI sarua TNI oge kudu bawag kudu dawag gede sora. Nah, kumaha cek Prabowo tugaskeun ka Papua jadi, tugaskeun ka Palestina jadi, talamun kuring teu hayang ka Palestina. Nah, nembak piit kitu bisa urang mah. Balik mah masuk polontong aing keur ka Palestina, ceuk naon? Ngabunuh Israel. Deuk lempang nya modar di kadeu kolot kitu. Eta mah bagian TNI lur. Keur supir mah berjuang we kumaha cara menang muatan, berjuang kumaha mobil kasetoran, berjuang kumaha carana pamajikan dahar jeung yunung peh dituna mau ke kongkorong. Tah eta perjuangan keur supir. Tah mah jeung dulu perang ka Palestina. Oh, pan urang mah teu apal granat dianggap nagri. Atuh untuk beak. Beak sia untuk beak. Baru-baru ibu ulang itu buat yang suri. Orang mau berjuang nah di Indonesia mah, bapak berjuang jadi supir, pek tuluikeun. Perjuangan melaan anak jeung pamajikan tuh, atuh kuring berjuang na kucara kuring TNI, kucara TNI, kades, kucara kades, gerak sok silih ajanan alus. Mata dina upacara mah polisi mah bagian ngerek bendera, hoak geuning. Komodo, sang saka merah putih, orwo, rok. Eta polisi 2 poe di puskesmas itu. Nah, tarik tuh. Lol TNI mah bagian ngehormat. Kumaha? Lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan. TNI kabayang teu lamun kulebe. Moal teu kumargi upacara bade kawitan. Kurang sakantenan we nya. Timpah cek kades oge ustad lajengkeun. Teu rame nagara teh atuh. Mata TNI mah hoak. Da memang tugas. Ayeuna kades sarua. Tah lebe ustad kiai MUI engke ditungtung bagian ngadoa. Kan ngeunah ari ustad ngadoa mah Al-Fatihah. Tuh nikmat Pak. Coba TNI ngadoa Al-Fatihah hayang ditonjok malaikat meureun. Jadi manusia nu alus adalah manusia teu ikut campur karena pagawean batur tapi cicing dina tugas nama sing kitu tah hirup teh silih ajeunnan jeung batur teh ngeunah. Ya Bu. Ieu mah hayang sarua we jeung Arab moal bisa. Sagedeung deui Ramadan tadi Arab mah tarawih juga jam 3 subuh jelema dae. Cobaan di dieu. Pingpieun ku hafid Quran nepi ka subuh, tah ieu nu panggeulana balik teh. Komo ta supir kenek wah lila anjir cenah. Ya, di Arab mah nepi ka jam 3 subuh jelema daek mah jeuh da disiplin. Coba diurang. Salat tarawih jam 3 subuh kareke alif lam mim panggeulana nu leungit supir. Mantap cenah. Matak diurang mah kudu bijaksana. Beureun tarawih dawuh jamaah, lol jeger bari make tato, hiling cenah ku dewek jadi imam. Ai jeger pan boro-boro apal alif lam mim al-baqarah. Al-Ikhlas haben 23 rakaat haben kul huwallahu ahad. Aya rakaat kaopat meureun hayang anas ngaret 8 ka tukang pan sieun jamaah ku jeger mah wiyos kul hu deui. Kumaha cek jamaah? Lajeng mah cenah. Nah, eta tarawih jam 8 anggeus kuat digabruk eta jeger teu sangka cenah maneh nya jeger hade imaman mah. Tah dia di urang mah imam hade teh nu mana nu tereh. Bener. Awayah kieu ceramah diseriuskeun mantap jelema teh. Ai kieu mah pan lumayan nagok. Jadi kuring mah kikieuan dah hanya sebatas MSI, metodologi studi Islam, metode menyampaikan Islam minimal seurina aya atau ilmuna asuh. Kadang-kadang eta aya ilmu teu asuh, AHS atuh. Teu kudu riweuh. Nya, bener Bu. Mata pek geras silih ajenan, pek geras silih hargaan nikmat tiru.
jalma nu kitu teh jalma nu kumaha? Jalma nu kosong eusi hate. Nah, lamun jelema kosong eusi hate boro-boro kolot budak leutik bakal dihargaan. Tempo ku ibu budak. Budak umur 3 tahun teu apal Quran, teu apal hadis, salat tara, pengajian tara, tapi budak pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng. Coba ieu nu geus jebrog ieu. Apal Quran, apal hadis, ka masjid lekat salat osok. Lamun ibu keur keheul boro-boro ka tatangga ka baraya, keheul ka salaki hampura, teu diolok ku duit mah hese cageuk. Nah, ari budak kunaon eta budak 5 menit pakaleng-kaleng yuladu alal fitrah, aya kesucian dalam jiwa. Nah, kunaon urang geus kolot lamun aya kaamak papanjangan tah kotor hate. Geul. Ya, matak beresihan teh eusi awak ngareneng hate teu ngareneng pi omongeun. Ari awak ngareneng ari hate henteu. Bubar ti dieu dar ngomongkeun nu gigireun. Deket jeung nu gendut mah bau kelek ih. Awak ngareneng hate teu ngareneng. Tah lamun deuk ngareneng nya awak nya hate renengkeun. Jeung alusan awak mah soal 50%. Tah alusan mah eusi hate. Beungeut meunang geulis meunang, bibir meunang lipstik meunang, ngan wayahna bareng jeung amis budi, nya geulis nya amis budi. Gelis heueuh, glowing heueuh, hase beungeut teu sudi nanyana kitu. Tabah sumu kabil wajhi ka sodaqoh, seuri anjeun kalur anjeun adalah sodaqoh. Atuh mere duit teu bisa, mere harta teu bisa, milihan tanaga teu bisa, atuh seuri-seuri. Nah gitu. Tuh, eta sodaqoh ning ka urang. Kade seuri ulah bari ngompol teh. Seuri-seuri. Lain imah hasil beungeut ya. Imah gedong eueuh nu nganyang. Naon sababna imah gedong eueuh nu nganyang? Lain teu hayang nempo imahna, ngan eta jelema nu boga imahna baeud wae samemeh nganyang ge anjing helder geus aya lawang. Coba jelema miskin imah butut bari ku bilik ngolongo ongkoh. Tapi setiap aya nu ngaliwat ceuk ti marana ti sawah ka dieu ka mah heula mah ngagoreng sampeu hayu urang ngopi babarengan. Imahna butuh tapi loba nu nganyang. Lain butuh imahna tapi butuh jelema anu bager beungeutna. Bener? Kitu atuh lain samotrot wae ngewa. Utangnya wayana isuk mah kudu rada seserian saeutik. Sok model Kang Prabu lamun ngemsian pan kitu ngemsian dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping sareng simkuring grup dangdut gitu sih. Asli. Kita tampilkan artis kita yang ternama di dunia dan di akhirat. Beda apa? Coba kita khutbah Jumaah bakal berbeda tina salam. Matak jelema mah adaptasi jeung lingkunganana masih gitu teh maksudnya. Kenapa tiru gitu? Aduh, ampun Uring kalau menjadi dalang ada moal kieu. Nah, gerem suara teh. Semar Yawe nangun. Ngahaja. Ngarah nunutan teh bari wah. Semar kuncung danar wulung lu ku semar teh gebong kumaha ceuk dalang leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna cengelek jadi satria kanca. Itu tuh anu deket mobil keur harewosan kieu cenah ngomongna teh sangka euy nana gerhana keur kasep teh alus sorana. Nuhun. Eleh cenah Kang Prabu ge kitu. Bari sebenarnya nu ngomong gitu. Amin. Lamun jadi dalang seperti gitu mata hirup tepek grasili ajeuna dina profesina masih jadilah hiji perkara dina tempatna ibu jadi pamajikan pek jadi pamajikan nu berbakti bapak jadi salaki pek jadi salaki nu tanggung jawab matak tugas lalaki mah hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan baeudna ibu lain salah ibu tah nu salah mah bebengok salaki puas apa lamun ibu baeud lain salah ibu nu salah mata lalaki deuk teu baeud kumaha ari nyangu dititah ari biasa eueuh narek leusik ari dangdan kudu aya lipstik geus cekalan ku bilik mata kieu we warna teh kaluhur beureum ka handap pias lalaki mah ya hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan
eueuh kewajiban ibu usaha tuh lalaki nu kudu sama ngan sebalikna ibu oge deui kudu bisa narimakeun kana pamere ti salaki bari leutik oge. Ieu mah ari gede setengah 7 di cekelan sarungna sana. Ari palebas eutik hees we jeung tumila. Langsung gitu kudu balen saimbang. Datang salaki bari supir lu atlet kesa ngoprot papageun ku ibuna lawang panto lain bebeja arisan ayeun kalah kana rarangtung aku bersumpah dan berjanji kakak KTP dibarikeun lamun tina limaan 2 teu kabayar 2 kok ketetengan kata tangga nah jadi bang emok arisan ulah boga hutang lamun lalaki atau apaleun sok picacapekeun deui eta Kabupaten Bandung loba 680 kakak cerai poe ayeuna ditanya ka bupati kunaon Pak Bupati loba nu cerai judul jeung Bang Emo aya nu seuri tarik buah eta pelaku yuk salaki datang bapak geun lawang pato rengkuh ieu teh tah rengkuh kasalaki teh bapak geuning sumpi cokot leungeunna tuluy suntangan cicing lain ngalawan geus suntangan gek diuk salaki dina bang barung cokot cai anu tiiskeun bae teh moge gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum katepot jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh nu amis teh budi ibu ka salaki kajeng teh manis dibikeun tapi ngosobrot wae hoyong diseblok rubinan beres teh manis dibikeun tempol leat-leat kesa ngoprot jingjing ku ibu kajaman bapak beli bade kajaman mangga gerak kajaman tak ieu cai haneut tak ieu cai tiis bagaikan raja lamun ibu hayang jadi ratu ari ieu mah sorangan hayang jadi ratu kasalaki ngapir aun rekul salaki mani bikeun anu odol jeung sikatna ulah nepi ka deuk mani kokoh tetengan yangan odol beres mani papageun ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopiah kebutkeun sajadahna dekul salaki salat hargaan salaki dengekeun ya dengekeun kebutkeun sajadahna dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon yuuh nalahunan salaki pok ibu teh ngomong da beureun sarakola sok diajar pidato bapana puputan kemang kedaton buah kolbu cengciman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi ti baheula nepi ka ayeuna rumasa pamajikan can pisan juga makan di salaki hapunten ti luhur sausa pramut ti handap teh ibadapa tuh nya ceuk urang ge da eueuh nu kitu teh eueuh otak jorowok ieu teh ceramah teh jero teuing nah eta di singareupan deui teh eueuh tak komo nu tukang mah eueuh pisan aya ge salaki datang juki we jiga jeger menang duit henteu capek hargaan salaki usaha teh tah kudu kitu beres geus minta hampura bawa salaki ka dapur bapak hapunten geura tuang eta katempona patuangan nepi ka kempleng ngan punten eueuh rencangna aya oge bala-bala 2 siki kurupuk 2 siki cengek 2 siki tempo huap salaki sagede peureuh plop tenaha naon sababna ngeunah dahar eta salaki bari eueuh deungeunna nu ngeunah lain deungeunana tapi nu ngeunah hatena digeunahkeun kudu jadi pamajikanana keur ieu mah keur bapak-bapak bari ngaranna lebok sudon teuing da eueuh nu kitu geus barang dahar ieu mah kajen daging hayam nu dibikeun sate dibikeun ari ibu ngocobrot wae usaha leutik barang lebok hayang dah jeung hayam da sia mah kitu ko serok eta kasalaki nyebut serok untung salakina teu ngamukul matak paingan rumah tangga hancur kunaon da urang mah hirup lain jeung Allah tapi hirup jeung nafsu kunaon ibu jadi ranang orang-orang budak jadi korban rumah tangga amuradul tong nuding Allah salahkeun adat sorangan dia maka salaki teh ye lar dasar bebeakan si bagong molor wae deuk ngeunah kumaha lalaki disebut bagong untung salakina pinter naon maneh nyebut bagong berarti akang hees jeung bikangna sabeuting lol we anak mama bagong bapak bagong ari abdi anak begu saja ragrag talak budak korban rumah tangga amuradul nu dituding Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub hate hayang jongjon hayang tenang hirup kudu bareng jeung Allah ibu keheul ka salaki tinggal wiridan amak ka salaki pek ngomong subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha amak kana cekek saeutik yasin pan salaki teh insyaallah bari nangkep maca ayat kursi jadi sangkana juri cai nu asuh kebro duit 2 juta tangkep ke ibu sodaqallahul adzim pas saya mah padahal nu ngaran hirup pek geura bareng jeung Gusti kitu tah ayeuna ibu ditiung sok bareng jeung Allah ditiung teh lain ukur jeung mode teh kudu era tiung denai baju denai HP Oppo kena hutang para roho
kelepasan. Matak lamun ibu dijari jilbab punten jasad ruh, aya jasad aya ruh, aya lahir aya batin. Lahir ibu dijilbab, lahir ibu digamis, tah ruh oge kudu dijilbab jeung digamis. Ai jilbab keur bunian panona, bunian celina, bunian bibirna. Nya teh era di jilbab ngaguyupuk tapi sok ngomongkeun batur, na teh era jilbab badag tapi kana gosip beuki, na teh era di jilbab badag tapi popolotot ka salaki. Di mana eta jilbab makarek sampai dina sirahna can di jilbab eusi hatena. Kesindiran. Sedih tuh dah. Ngalusan awak soal babari. Matak nu ngaran hirup kehirup mah kudu bareng jeung Gusti. Sifat-sifat Allah, kahayang-kahayang Allah, kaputusan ge kaputusan Gusti Allah. Geus ah sampai Wa. Teu lah. Tong so perhatian teuing lah. Kasalaki nama cadu kudu kitu. Teu lah. Pedah we ka urang. Teu lah. Pedah ka ustad. Coba salah maot, ngokod. Perhatianmu bukan untuk aku, tapi perhatianmu untuk suamimu. Gitu. Mana sih? Oi. Aya ngopi meureun. Ibu sing sarehat, paranjang Yuswa, parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi. Sanajan urang teh anggang tapi urang silih doakeun, da urang teh ikhwan dina agama, dulur dina agama. Sanajan beda wujud, beda bentuk, beda jirim, beda jenis, tapi keukeuh roh urang mah sarua. Payunan Allah Ta'ala moga-moga urang balik ka pantena ka Allah Rabbul Alamin dina kaayaan suci. Ibu sing sarehatnya paranjang Yusuf salam baktos kacaroga ibu sing sarehat kitu sadayana pala putra putru urang sing soleh tur soliha ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi pahabli taubata wagfir dzunubi fa innaka ghafiru dzanbil adimi. Sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukul lumur jemar sihampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamri angkat panangan nu katuhu set dadah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.